Alhamdulillah teratas bumi KI lokasi semangga kurang kawitan nyusul urut mapai tilas naratas tabak bahula. Aduh, sebenarnya mah yang kene jadi gane. Oh, nggak ada nyawa ya. Aduh, aduh, haturan bagai sumping kaset, dunungan berantau sumping cu. Nuhun, ke. Sakedah peculah kosna kawangan heulanya. Ayah kaca paribasa mipit kudu ami, ngalah kudu bebeja. Urang ngegerakeun heula rasa syukur ka Nu Maha Agung kedana alhamdulillah. Sabab urang Sunda masuk malapah gedang cu. Aya kaca paribasa datang kedah katingali talang, undur kedah katingali bunuh. Sabab urang Sunda masuk nete taraje ninca di kotok. Salah. Ini cak di kodok atau merenti ini cak di kodok aja nete taraje minca hamalan. Duh batuknya antah aja tiba itu ongkos can udun gak gitu tapi ngisi batuk isu can udun aja pohon berhajat rek meuli daun dagang di rumah aya cai laut aduh aduh urang yang ngakeun heula tahiyatul ka islaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh di samping teu disalampak
kakupingan tekop nuhun di kana naon efeknya naon jika perjalanan jeung ibunya tapi sekali deui nyangakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Mugia anu ngawalarieu salam ti aki mugia dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibarokahkeun rezekina, dibabarikeun milik rezekina, anu teu acan ngagaduhan kendaraan, anu teu acan beunghar didoakeun ku aki sing beunghar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu teu acan ngagaduhan pamajikan dua didoakeun sing ngamahan. Amin. Atuh pungguh bunga lalaki mah amin, menireang amin. Pas ibu-ibu baru diaminkeun. Teu sudi teuing. Apa nanan bageur jaminanan di tina surga. Lamun hidup berido dicanu merejeki nu dipalih pangkar itu hapunten tacak sasalaman bahwa doi aki teu ujung-ujung beheng jeung we ka dieu mohon Pak Ajat dama alhamdulillah duh ieu nu geulis panganten incu ieu teh jang da ieu Ibu Eti dunungan nuhun ke urang salse aki teh kapetok ti Bapak Ajat kanggo panganten pamungkas geuning kararana aki teh cu malahan mah anu ngajak sasalaman jika urang nyalinung deui tadi si akang itu tuh sasalaman suka teh sare saha aduh sasalaman pican jauh-jauh buang sifat getah serupa teh udah alhamdulillah moal aya nya banyak hidup sifat getah serupa teh insyaallah moga hidup janten istri anu salehah amin. Tumut taat ka cara diri teh alhamdulillah. Urang lajengkeun kana meupeskeun nom. Aya coy mungkin dah muntang ngasih neng. Muntang siap. Entong disaan jeung kitu we. Yuk. Siap. Meupeskeun nom cirina bekan deugah nikahnya kanya rama hidup sareng Bapak Sineng hidup ge. Meupeskeun rasa hamelangna. 1 2 3 jeret. Alhamdulillahirabbil alamin. Calik bae. Kino atau lain? Calik. Masuk. Dalam hitungan yang ketiga di bedolnya saha anu gede milikna ieu. Si Aana atau nabi bojona nya. Saha anu gede milikna. Gigina. Dalam hitungan yang ketiga kursi buring diangkat di bedolnya siap pakai senyum. Besok deh. 1 asik. 2 bedol kaki kok. 3. Si Neng dari si orang itu gede milikna acungkeun. Kenai si Aan usahana, gede usahana si Neng milikna.